Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah harti anu kaduana wahdaniyatna pizatna ngeuweuhkeun ka muttasilna. Hiji Allah lain gabungan, lain meunang ngahijikeun jeung lain meunang ngantetkeun. Hiji beda tinu sejen. Hiji lain diputrakeun, hiji beda tinu sejen, taya makhluk pibandingeun hiji nu henteu putraan. Atuh salah patekadan nu majarkeun dat pangeran eta gabungan tiluan nu kitu tekad musyrikin. Harti la ilaha illallah anu kahijina bisi hilap deui naon? La ilaha illallah harti anu kahiji nama la maujuda illallah, teu aya pangeran nu bukti angin Gusti Allah. Terus harti nu kadua la ilaha illallah harti nu kadua nama wahdaniyat pidat ngeuweuhkeun ka muttasil. Kumaha wahdaniyat pidat ngeuweuhkeun ka muttasil teh? Nyaeta hiji Allah lain gabungan, lain meunang ngahijikeun jeung lain meunang ngantetkeun. Nah, hiji Allah teh nyaeta hijina teu saperti makhluk. Ari hijina makhluk mah meunang ngagabungkeun, meunang ngahijikeun, meunang ngantetkeun. Seperti hiji nadeal meunang ngagabungkeun tina beberapa bagian anggota tubuh yang lain. Hiji nadeal meunang ngagabungkeun tina sirah, beuteung, leungeun, sampean atawa suku. Tah ari hijina Allah mah henteu kitu. Lain meunang ngagabungkeun, meunang ngahijikeun, meunang ngantetkeun lain. Hijina Allah mah hiji beda tinu sejen. Hijina Allah mah henteu seperti hijina makhluk. Kumaha? Hijina Allah lain seperti hijina makhluk nyaeta hijina Allah mah lain diputrakeun. Tegasna Allah mah teu aya inung bapaan. Tegasna Allah mah henteu dilahirkeun, lam yalid walam yulad, teu ngalahirkeun, teu dilahirkeun. Allah mah hijina teh. Taya makhluk pibandingeun. Pokona mah hijina Allah mah teu aya bandinganana. Hijina Allah mah henteu aya bandinganana. Atuh salah lamun aya nu nekadkeun bahwa Allah teh meunang ngagabungkeun tina tiluan. Allah nu kahiji, Allah nu kadua, Allah nu katilu ngagabung jadi we hiji. Ta eta teh patekadan anu salah. Eta tehnya eta harti la ilaha illallah anu kadua. Ayeuna harti la ilaha illallah anu katilu nyaeta taya sifat kapangeranan salianti dat Allahna. Harti la ilaha illallah nu katilu mah teu aya sifat kapangeranan pikeun salianti Allah. Hanya Allah anu ngagaduhan sifat kapangeranan. Contoh, Allah kasifatan ku sifat kudrat. Tah kudrat nu anu aya di Allah eta teh teu aya di makhluk mah, teu aya di nu sejen mah. Contoh deui Allah kasifatan ku sifat ilmu. Tah sifat ilmu nu aya di Allah eta teh teu aya di nu sejen mah, di Allah hungkul. Paham? DLK. Wahdatul maujud ngaranna ku sifat ngeuweuhkeun nana, kamun pasil pi sifatna wajib disyahadat.